Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa dina dangat ayeuna urang naraskeun hanca dongeng kapincut ku Bandar Buntut bagian katilu. Ieu anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Da baleunghar oge moal jamu ga moalana lah. Da menang ladang main teh geus lah tong nanyakeun soal buntut ngewa abah mah komo bari boga minantu ka tukang buntut mah haram teuing. Haji Ahmad siga nu bener-bener ngewana teh atuh neng eti ngan bati mesem. Da manehna oge memang teresepen kana buntut-buntut teh sahanteuna atuh da neng eti teh geus menang didikan agama ngewana kana buntut teh sarua we jeung bapana. Keheula atuh bah, ari abdi kedah gaduh salaki ka tukang buntut mah kajeun teuing ka tukang ngarit we ceuk paribasana mah. Kade sing ati-ati ulah boga kababuhan ka tukang buntut, pilih lalaki nu bener bager tur leket kana agama. Tah kanu kitu bapa mah doa pisan sanajan kanu sangsara oge teu nanaon da milik mah nuturkeun. Haji Ahmad bungaheun mireungeuh anakna boga kayakinan kitu teh. Benar ulah kekenalan jeung tukang buntut bisi urang kabawakeun goreng Ibu Haji Mairan. Moal atuh Bu, da abdi oge ngartos ning eti bari imut manis. Geus atuh geradahar tuh da geus sadia bisi kaburu tariis. Ke Bu, abdi mah bade ka Jamika heula sakedap. Neda mah engke weh ti Jamika. Rek naon jeung kasaha ka Jamika teh? Bade meser sleting bah keun da moal lami ceuk neng eti. Ku kolotna teu dihalangan sabab harita teh neng eti dibaturan ku Nyi Amah sobatna. Bubuhan hade sorena puguh pasar malam Jamika teh ka Cidaramena loba jelema nu ngadon balanja, loba oge nu ngan ukur jalan-jalan pelasiran. Komo barudak ngora mah dina wanci kitu teh meuni gerah sabab bisa ulin bisa nempoan nu donto. Malah dina sore harita teh Herman geus kaluar ti imahna gerung sora Honda dihirupan geuleyeung manehna kawetankeun maksudna rek pelasiran. Bet kabeneran Herman make jeung hayang eureun di Jamika teuing naon maksudna mah geus kitu we meureun kudu panggih jeung nu geulis. Leok motorna dipengkolkeun ka jalan Jamika, gerung motorna dihajakeun di gerung-gerung. Da ambeh loba mojang nu kabandang. Serengeh seri unggal nu neuteup diajak seri mani asa gagah aing teu deungeun abong boga motor mani olo-olo pisan reg eureun hareupeun bioskop Jamika. Panon ngareretan gambar nurapang hareupeun. Nah, tapi teu ieu turun tina motorna, da eta ameh gagah katempona. Kabeneran neng eti jeung Nyi Amah ngaliwat ka hareupeun Herman atuh puguh Herman meuni gancang ngaliuk sakedapan panonna olohok nempon neng eti. Nya teu rek kitu kumaha atuh nempon nu geulis mah saha ti lalakieunana nu teu kabandang ku ngagandeangna neng eti. Ari neng eti bet saruana ditetep ku nu kasep teh dadak-dadakan hatena ratu gegebegan sureseres sama rasa samara polah. Neng eti ge ngareret tadi mah rek imut ngan asa-asa atuh imutna kakulum bet nambahan manis wae katempona ku Herman mah. Cenah Herman dehem. Ret neng eti ngareret kalawan teu sadar nyeh wae imut puguh Herman beuki dugdeg. Aya niat rek nuturkeun tapi kagok ku motor barang neng eti jeung Nyi Amah geus asup ka toko Ciang. Herman ngadagoan di sisi jalan. Ret deui nempoan ka jero toko. Teu lila neng eti geus kaluar deui lar ngaliwat ka hareupeun Herman. Keur kitu Herman imut bari pok nanya. Doan wae ya. Nu ditanya teu ngajawab ngan ukur ngareret bari imut nu mere isyarat sangkan Herman nuturkeun. Toloba carita Herman terus ngukuntit neng eti ti kaanggangan.
barang geus ngaliwatan pengkolan jami ka Herman ngadeketan motorna ditungtun ret kaneng Eti nu direret ngelet tepuguh ku bogoh tea sarua sedang Nyi Amah mah teu pipilueun manehna ngan ukur nyigeng bat siga nujieun ngajakan buru-buru balik. Duaan wae Herman nanya deui, "Sumohun, tembal neng Eti bari malengpeng ku kelet nimbul ku imut. Kamana mulihna?" Herman jadi sonagar geus ditembalan sakali teh terus nanya deui jeung beuki deukeut we kaneng Eti teh. Caket tembal neng Eti deui manehna oge sarua wani ngancan model nu sejen kawantu begerna oge ngamimitian. Kamana caket teh? Wartosan atuh supados engkang tiasa ngajajabkeun. Sumuhun eta kapalih kulon. Teu kedah ngarepotkeun teuing atuh da caket ieu sareng bilih janten gangguan kasalira. Oh, teu da akang mah. Ceuk Herman arap eueup. Nuhun we atuh ari engkang kersa mah ngajajabkeun kajobong butut. Teu kedah nyarios kitu ah. Herman geus kitu mah hatena beuki wani terus-terusan manehna nanya ku Ning Eti di layanan. Da puguh sarua bogohna sarua cintana. Sakola keneh? Ah, henteu tos liren. Oh, nepangkeun atuhnya. Herman reg ngarandeg geus kitu solongkrong ngajak sasalaman ku Neng Eti gancang ditarima. Kep dua leungeun patarema. Panon silih tetep hate pada ngeleper dagdigdug dadak-dadakan bat kawas nu kena ku aliran listrik. Eti Sumiati cenah bari imut. Herman, manehna masih keneh pageuh nyekelan leungeun Neng Eti kulantaran era ku Nyi Amah kapaksa dilesotkeun terus malik sasalaman jeung Nyi Amah. Tebih keneh bumi teh. Caket palih kulon sakedik deui piraku teu terang RT Pak Omo. Oh, sumuhun palih manaeun bumi Pak Omo. Palih kidul sakedik tetebih deui ti bumi Bapak RT mah Neng Eti bet bungaheun kacida rek kaanjangan ku Herman teh. Gancangna carita pamiarsa Herman jeung Neng Eti geus nepi ka imah ari Nyi Amah mah terus balik deui tinggal manehna duaan. Di luar ting rarengkog arek asup asa-asa boh Neng Eti pribumi boh Herman anu rek nyemah sarua asa-asa. Ari Herman mah tina ku era sedang Neng Eti sieun ku kolotna dumeh balik jeung lalaki tapi Haji Ahmad mah teu ieuh ambak. Torojol kaluar bari jeung acan kenal ka Herman oge Haji Ahmad manidareh deh maklum jelema nu geus nyaho kana tata krama geus wajibna pisan kasemah kudu daek narima. Geuning aya tamu, mangga calik atuh cep. Haji Ahmad bari neuteup ka Herman. Atuh nuhun, nepangkeun. Herman bari jeung semu ngaleper reuas tina ku teu nyangka kolot Neng Eti teh pantar haji. Sedeng manehna jadi bandar buntut, bet asa pasalia teuing. Canda kalebet atuh cai-cai geura ari dilebet mah. Nuhun Kang. Mangga calik dilebat. Neng Eti semu-semu nu era ku bapa. Mangga, jawab Herman. Manehna teu bisa nolak kana pangaku pribumi bari jeung era oge sup Herman ka jero. Gek dihuk hareupeun Haji Ahmad ari Neng Eti mah rada anggang. Geuning aya tamu. Ibu Haji norojol kaluar gancang Herman cengkat solongkrong munjungan. Laku semunu hormat nakeran moal aya nu nyangka we lamun eta teh bandar buntut, tukang nipu, tukang ngado. Anu ti mana teh encep teh? Dipal tilu, Bu. Geuning kenal sareng Eti. Haji Ahmad semudu bungah dumeh wae Neng Eti kekenalan jeung lalaki nu lungguh timpuh bener budak ngorage teu kokoboyan teu cara batur. Herman mah buuk pondok calanana teu merecet teuing nyopan pikaresepeun atuh puguh Pak Haji jeung Bu Haji raresepeun pisan. Hatena bungah mun nepi ka ngajadi teh. Nembe Pak kenal di jalan mung punten wae abdi teh sanes kumawantun. Tos wantun dongkap ka dieu tumorojog tanpa laratan. Mugi-mugi wae Bapak sareng Ibu kersa ngamaklum. Herman ngomongna mani andalemi atuh puguh Bu Haji jeung Pak Haji beuki kataji bae. Oh, sawangsulna Bapak hatur nuhun.
rehna encep tos kersa rurumpaheun ka jobong butut. Kusakieu oge bapa teh kalinta ngaraos bingahna. Ari ibu mah bingah we kasumpingan ku encep teh. Kenal sareng pun anak, muga-muga teras dugi ka saterasna. Sifat ibu mah da kolotna nya tujuan wae kana kahoyong putra. Dupi encep ngadamel teh kana naon, Ibu Haji semunu ngahatean. Numawi Bu, teu tangtos. Margi abi mah teu acan macakal nyalira. Ayeuna ngiring-ngiring ka pun paman, sareng pun bapa kana icalan barang-barang tina mesin. Aya mesin cetak, mesin jahit. Segala rupi we kumaha kapajenganana, tembal Herman kapaksa ngawadul da ari terus terang mah najan jadi bandar tur loba duit oge tang tuku kolot-kolot neng Eti di pikangewa. Rawas atuh ari icalan mesin-mesin mah ageng batina. Saraos-raosna we Bu. Kajongjonan teuing tos magrib geuning cep ieu teh. Bilih bade netepan mah manggawe atuh di dieu sareng bapa, ceuk Haji Ahmad. Da memang harita teh geus manjing magrib. Jung Haji Ahmad nangtung ret netep heula ka Herman nu ditetep rada gempor sabab manehna boro-boro bisa salat alif bingkeng ge teu apal kumaha nya peta. Era wirang mun nepi ka kaboker Rusiah teh kumaha da teu bisa prak-prakanana ari teu nudut cilaka moal hasil menangkeun Neng Eti. Mangga atuh cep bilih bade netepan mah sareng apana, ceuk Ibu Haji. Ari Herman culang cileung bingung pijawabeun. Ari hate mah puguh hayang ulah curiga kolot-kolotna Eti tapi da puguh teu bisaeun ari salat mah. Muhun Kang, mangga ku abdi dianteur. Herman ngeleper komo ieu rek dianter ku Neng Eti. Rei beungeut sepa, da piraku ari kudu wirang mah era atuh. Keur kakaraeun teh nganjang kanu lenjang Herman bet menang wiwirang boro tadi namah mani atoh rek boga bebene Neng Eti. Mojang geulis tur amis budi atoh dumeh Neng Eti ngalayanan katambahku Pak Haji Ahmad di aku. Dihormat-hormat komo ku Ibu Haji namah jol disetujuan kekenalan jeung Herman teh. Nah atuh hari wanci magrib bet dititah salat, atuh Herman ngaranjug ka bidambina hatena dugdeg deg-degan. Nyarek teu kitu kumaha pamirsa da manehna mah teu bisaeun ulah boro kana salat. Alif bingkeng ge teu nyaho da puguh teu masantren teu sakola agama da diwurukan ku indung bapana ge tibatan daek mah kalah ngabelecet kaluar ngadon ulin. Ayeuna nganjang ka Haji Ahmad manehna dititah salat puguh arap-ap eueup gempeur hate ratug bingung aya sieun aya komo eta mah gede pisan. Nurut kumaha da teu bisa ari teu nurut kumaha da puguh era. Piraku deui hayang ka anak haji teu bisa salat-salat acan mah kacida teuing rek di aku minantu ge boa moal tulus. Ari Haji Ahmad mah teu boga curiga lamun Herman teu bisa nanaon teh nyangkana mah ka Herman teh lalaki nu bener-bener nyaho kana agama. Pedah wae Herman katempona lungguh jeung teu kokoboyan katambah ngakukeun turunan Cianjur nu geus kasohor palinter kana agama. Matak waktu dur bedug magrib teh Haji Ahmad nitah sangkan Herman ulah waka balik rek salat mah cenah di dieu we. Da kamar kosong teu dipake bisi era mah. Nya kitu deui Bu Haji mani teu sirikna ngamangga-mangga tapi nu dititah kalah ngabetem awakna ngalaper. Teu puguh rasa samar polah samar kolesed. Pok deui pribumi ngaku ngahayu-hayu puguh Herman beuki gempeur manehna bingung ku pijawabeun hate. Hate beuki hariwang kumaha mun seug dipaksa. Piraku manehna kudu unggut-unggutan teu puguh mah. Ari rek nyebut embung komo era pisan ari pokona mah mun nganjang sieun teu di aku deui meureun nulinjang oge nukangan. Herman culang cileung gempeur ret ka Haji Ahmad ret ka Neng Eti akhirna tungkul ngahulang. Pikir muter neangan akal sangkan wirangna bisa katutupan. Neng Eti oge ngarasa heran numpo Herman kitu teh tapi teu ieuh ari curiga mah.
boh kuneng eti boh ku Haji Ahmad. Herman teh disangkana eraeun pedah wae kakara padahal eueuh kabecus budak ngora ayeuna teh siga nu nya santri da ameh kapake ku anak haji ari dititah mah culang cileung teu puguh. Nya kitu Herman oge teu beda gaya-gaya santri tagog ulama ari buktina pasalia matak era matak wirangku pimitohaeun. Tapi dasar Herman loba akal jeung pangalamanana sanajan dihayu-hayu oge manehna tetep tenang teu nembongkeun semu nu matak nyurigakeun. Ari hatena mah harita oge dugdeg pikir oge muter neangan keneh akal. Mangga atuh Cep bade netepan mah sareng bapak ulah muli heula bilih kabujang akhir. Ibu Haji bari neuteup. Muhun Kang dalalega di dieu oge. Mangga geura ku abdi dijajabkeun. Asa nembe keneh pisan mios dirorompok teh. Asar keneh menitos magrib deui Herman beri semu nu tenang nakeran. Mangga Cep ieu sinjangna. Mangga angge tong isin-isin. Ibu Haji bari mikeun samping sarung ku Herman kapaksa ditampanan bari jeung rada bingung oge rap dipake. Geus kitu pok deui Neng Eti nyarita ka Herman. Mangga atuh Kang bilih bade wudu mah ku abdi dijajabkeun ka jambana. Palih mana kitu cakat dipengker. Mangga atuh Kang tuh geuning bapak oge tos muli. Neng Eti bari ngareret ka bapana nu harita kakara balik tas wudu. Jajabkeun atuh encep teh bilih isineun. Cek Haji Ahmad bari sup ka kamar rek netepan. Herman geus teu bisa kumaha kapaksa manehna nurut nuturkeun Neng Eti barang datang ka sumur. Herman ngarandeg manehna bingung sok sieun terus ditinggalikeun ku Neng Eti. Hariwang sok sieun kanyahoan modalna. Ari Neng Eti anggur neuteup pok deui nyarita bari rada ngelet. Mangga atuh Kang kunaon akang teh sapertos nu isin pisan. Kumaha upami kabujang akhir? Akang mah sok gemper upami aya nu ningalikeun teh. Komo ditinggal ku Eti mah Herman bisa pisan mere alesanana teh. Paingan atuh akang teh ari gemperan mah mangga we atuh bade wudu mah da ku abdi oge moal diheureuyan. Ulah noongnya. Moal atuh Kang abdi mah tara tuang toong. Sup Herman asup ka kamar mandi jebrod pantona dikoncikeun geus kitu ret kaluar tetela bunyi teu hariwang lamun aya nu noong terus ngocorkeun cai sina ngerelek kawas nu heueuh nu keur wudu padahal mah padu we maseuhan leungeun jeung beungeut keur kitu oge teu weleh culang cileung bari hate deg-degan. Ah dasar atuh nu teu boga elingan salat diheureuikeun teu nyaho matak dibenduan ku pangeran. Sanggeus rada lila Herman kaluar terus ka imah deui di dieu hatena beuki dugdeg hariwang sieun salat aya nu nyaksian ku Haji Ahmad jeung ku Neng Eti. Gancang dituduhkeun kamarna nyaeta kamar nu teu dipantoan rada bunyi pedah aya reregan. Da lamun ketebak angin mah nyingkab nya awas we mun nempo ka jero teh. Ieu we Cep di dieu di kamar ieu. Haji Ahmad bari nuduhkeun kamar nu aya gigireunana. Mangga tembal Herman katara ngaleper ruy-reuy robah semuna tapi da puguh geus kagok teh kapaksa manehna ka jero reregan dibebener geus kitu nangtung nying hareup ngulon bibir gegerieman siga nu nya keur jajampean. Pribumi ngariung dariuk dak dumadak Haji Ahmad kalebah dinya rek nyokot korek api nu ngagoler luhureun bupet nu aya gigireun lawang kamar pisan. Ari Herman puguh teu salat teh nempo Pak Haji Ahmad nyamperkeun teh manehna dugdeg tapi gancang meunang akal. Harita keneh manehna dongko niru-niru anu keur ruku atuh direret ku Haji Ahmad oge siga we nu nya keur salat. Ku nempo kitu Haji Ahmad beuki gede we kapercayaanana ka Herman teh ceuk pikirna oge nya cenah piminantueun teh lalaki nu nyaho kana agama buktina sakitu kakaranganjang oge teu ieuh era dititah salat. Katempo pisan harita teh Herman keur ruku saha geura anu rek curiga. Haji Ahmad balik deui ka patengahan gek diuk dina kursi urutna tadi kop kana rokok cekes tungtungna diduruk ku seuneu korek api pelenyun manis semu nikmateun pisan. Nya ibuna
gening si Encep teh bisa salat geus moal salah tangtu kana bag-bagan agama na oge moal bodo-bodo teuing resep ama mah mun boga minantu kanu rupa kieu mah mohon apana ibu oge mani doa pisan bagja teuing boga salaki teh bakal kanu beunghar tur lekat kana agama tah kanu kieu kahayang ibu mah. Herman nu ngadengekeun meuni bekah liang irungna atoh pedah dipuji bunga pedah indung bapa Neng Eti geus nya tujuan tapi bari sanajan kitu oge hatena tetep boga keneh kahariwang nyaeta sok sieun ka hareupna komo mun geus ngahiji meureun lamun dititah salat teh unggal poe kasaksian mun kitu pasti modalna kanyahoan kumaha atuhnya kitu ceuk pikir Herman. Keun wae asal ayeuna we hasil rikeun ka hareup mah kumaha engke wae matak naon aing diajar heula piraku dina waktu sabulan teh bisa beres lah kaparangkeun ka anak haji teh ceuk geurentes hate Herman akhirna lain salat kalah terus baceo nahanya lami-lami teuing si Encep teh eta kitu terus ceuk Bu Haji teu kebat sabab harita kontan Herman kaluar ti kamar semuna marah mai teu siga-siga nu boga dosa samping di udara terus ditilepan deui ku Neng Eti ditampanan sok kana lomari raos di dieu mah manitari ieu salalegar Herman bari gek diuk deui saraos-raosna dijobong butut we atuh Encep tidinya terus ngobrol ngarel ngidul sagala diobrolkeun ngan henteu we nyabit-nyabit buntut nalo mah da Herman hariwangeun sieun goreng balukarna. Herman ampir kajongjonan inget-inget soteh dumeh rek waktuna Isya manehna sieun dititah salat deui atuh teu lila pamitan ku Pa Haji jeung Bu Haji diandeg tapi Herman maksa rek balik alasanna mah loba urusan cenah sanggeus salaman Herman kaluar dijajabkeun ku Neng Eti samemeh indit ret heula neuteup mani anteb ka Neng Eti dibalas ku imut pinuh pangirut iraha bade angkat deui ka dieu Kang enjing oge tang tos ka dieu mung eta lah isin ku Pa Haji nah nganggo isin sagala kitunya akang mah meuni sapertos nu ceuk Neng Eti teu kebat sapertos nu kumaha muhun sapertos nu teu taeun ka abdi teu taeun kumaha muhun mani daging pisan akang mah nembe ge kenal meuni tos bade ngantunkeun deui ayeuna we atuh pisah ge mung sakedap pan enjing ge akang ka dieu deui akang ge sami teu benten sareng Eti da kahoyong mah urang teh teras pacaket nanging insyaallah kapayun mah urang tiasa dugi kanu dimaksad muhun Kang abdi mah sok sieun akang teu ka dieu deui hilap ka diri abdi padahal abdi mah tingawitan pendak sareng akang ge abdi tos naraoskeun aya perasaan nu ku abdi karaos dina leresan ieu mah panginten akang oge ngamaklum. Neng Eti dasar awewe ayeuna wanter pisan padahal mah wawuh jeung Herman teh kakara harita tapi wanterna kabina-bina sakitu anyaran ge geus wani ngedalkeun kaayaan hatena nya kitu deui Herman sarwana. Waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.